Nyisok tuh ka ciri. Ayeuna teh barudak ieu teh erek ngahadean galang solokan ku sabab lamun teu dihadean ayeuna kieu engke teh waktu usum nijih teh beak ieu teh sawah teh mentog cai ka ditu. Makanya ayeuna teh da teu aya anu mantuan kumaha we jeung ku si Abah. Ieu nawang ka dieukeun heula tah. Aduh, heueuh da euy. Heeh. Ya, gunung. Sok, sok. Ujung kan. Kuring mah eta teh ieu tah. Dek ngajungkel barudak, dek ngajungkel berarti kuliah teh tah. Laledok digawe di leuweung teh euy. Digawe di sawah teh ieu barudak laledok. Gimana? Sok, sok. Kotor. Moal tinggal di rumah teh. Tah kitu geus nah. Begut. Moal. Barudak digawe teh kudu. Kela iwang eta heulep dieuna sareng kalinya. Kudu berat sama. Hah, geus. Kudu berat sama dipikul, ringan sama dijingjing barudak. Tinggali perjuangan bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama mah pagawean anu hese matak oge kerjasama tah geus kieu mah tinggal ieu wae tah rojokan jadi kenana teh si cai teh cicingnya dina solokan mau kamana-mana wi nya baheula teh tinggal nyolokan kitu. Tinggal diobatan geus, diobat ke ieu pang. Mana obatna? Yang nangalinya sabe omong. Alhamdulillah deh ya, karena urang mah dadu bagian urang mah
sisina wae meureun atuh sabar wae urang mah da teu sabar mah urang heuh nya kumaha urang teh kudu ingetkeun kana sih tombol di kepelakan da urang oge boga saha obat keuyeuk Karum tesang. Ah. Ini seberapa menit dekat ini.